Kieu deui sapopoe jajan lada-lada bareng Mama Anak 2. Can keur meremkeun budak teh anu teng-teng-tengan efek teh ditinggal teh we tukang cilok, tapi cilokna teh cilok baso guys. Buru-burunya da bisi indit manten kitu da si Imang teh sok tara lila lamun eueuh nu meuli mah. Tebut baso da lain jadanya cilok, tapi rasana mah jiga baso guys dengan mian hungkul ieu teh. Mang meuli we 5.000-eun 3 tapi nu budak mah 3.000 ketang tah ieu enggeus. Buru-buru ka imah da bisi nyaring budak teh. Dibuka kana mangkokeun mun seungit kitu nya bismillah heula wang cobaan heula. Punana teh juara we si Imang ge mah pas pisannya gurihna pokona nama ladana teh. Sababacan dahar nya geus teh urang sanguan heula ka Cimerenya di sanguan da teu nanaon lah. Aya pepatah orang Sunda atau orang Indonesia mah enggak makan nasi teh enggak makan. Di sanguan dan nikmat keneh anggernya pake sanguan kurang iteh pake kurupuk kurang eta hungkul. Hoream deui incah ka warung jadi nya geus nu aya teh itu di jandoan ku si Mangnana teh pokona mah nikmat luar biasa. Kieu nya guys nya di channel beureum teh aya nu ngomen cenah teu ngarti kanu bahasa anu dipake ku abi ieu. Sok bingung nya guys abi teh teh pananya Indonesia teh mun ngedit teh sok diulang-ulang geuningan. Cenah diulang-ulang sabab teu biasa teh bahasana Sunda biasana ayeuna atuh Indo jadi kumaha atuh nya. Menurut kalian ya kumaha pake bahasa Indonesia apa pake bahasa Sundanya guys sayeuna teh. Men atunya guys pake Sunda apa pake Indonesia sabab seueur nu ngomen kitunya di channel beureum oge hoyongna teh ku Indonesia. Sayeuna mah urang beakeun heula da mubazirnya teh tapi da moal mungkin anu teu beak guys. Dua mah tara aya nu teu beak geus anu dahareun mah sabab naon nya lapar nya nyaah nya lebar keur mah neangan duit teh hese.